Assalamualaikum sadayana sampurasun. Tepangkeun nami abdi Auradelia Putri ti kelas 11 IPA hiji. Abdi di kelompok absen 5 nepi ka 8. Ieu anggota kelompokna. Dina video ieu simkuring sareng rencangan bade ngabacakeun wawangsalan anu wangsalna ngeunaan nami-nami kota. Yuk geradegepkeun. Nu kahiji disebutna kota kembang ulin ka Imah Sidudung wangsalna nyaeta kota Bandung. Nu kadua ieu kotana palajar diajarna ku Mang Jaja wangsalna nyaeta kota Jogja. Wawangsalan salajengna udah dibacakeun ku simkuring di absen 8. Kahiji boga batik besurek dipake ku Haji Lulu wangsalna nyaeta Bengkulu. Nu kadua kota anu usum hujan jadi budak ulah bangor wangsalna nyaeta Bogor. Nu kahiji daerah tempatna gedong buku teh kudu ditata wangsalna nyaeta kota Jakarta. Nu kadua kota nu ngahasilkeun tahu Mang Ujang jualan gedang wangsalna nyaeta kota Sumedang. Ieu wangsalan ti abdi. Kahiji nu disebut kota santri. Jelemana loba gaya. Sok. Tasikmalaya. Nu kadua kotana penghasil udang. Bari capek, bari ngebon. That's right. Cirebon. Oke, bye. Dicekapkeun sakieu wae nada dihapunten bilih aya kalepatan hatur nuhun.